ngaran kuring ramal ngan sakitu-kituna eueuh papanjangna. Kuring teu nyaho naon pangna ngaran kuring diaranan ramal. Kuring oge moal protes pada ngaran kuring lain Obama atawa Lionel Messi. Kuring oge moal protes sabab ceuk kuring ngaran alus moal emang pahatna lamun kalakuan mah hiwal yang malimpang tina bebeneran. Kuring oge moal protes pada batur sok nyarebut gelo ka kuring. Padahal cek rasa waras kuring teh. Cek kuring cecek kuring teh. Batur sok nyarebut otak miring atau kurang saendan ka kuring. Padahal mah kuring mah ajeg teu miring teu sing. Padahal loba anu leuwih gelo tibatan kuring. Anu gelo matuh nu malingan duit nagara, nu gelo matuh nu ngagasah harta jeung ngarebut hak rakyat, nu gelo matuh pamimpin anu norek tara kadenge rakyatna anu teu bisa dahar, nu gelo mah tuh pamimpin anu ngahaja meungpeun tina kaayaan rakyatna anu sagala kakurangan, nu gelo matuh pamimpin anu teu bisa mimpin, nu gelo matuh pamimpin anu lakuna lain turutaneun. Teu gampang deuleu jadi pamimpin mah. Gede deuleu tanggung jawabna. Yeuh teu sagawaya jadi pamimpin mah. Nu mata kuring mah sok hayang seuri lamun aya nu ngantri hayang jadi pamimpin. Nu mata kuring mah sok jejeretean lamun aya nu nempo cing pada hayang jadi pamimpin. Tah lain teu waras ngaranna lamun kabeh hayang jadi pamimpin. Yeuh sing sadar lamun hirup geus pada-pada boga hancengan moal nya kabeh jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin atuh urang anu jadi dipimpinna. Apan salat ge aya imam jeung aya makmumna. Jadi rakyat ge lamun bener jeung bager mah apan leuwih hade darajatna tibatan pamimpin anu kucrut. Kusabab jadi pamimpin teh lain gawe anu enteng. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin. Mending kieu we hirup bebas eueuh anu ngatur eueuh anu nyarek. Mending siga kuring hirup bebas eueuh kauger ku aturan itu ieu. Nu matak lamun hayang hirup tumanina lepas tina sagala kasusah. Hayu hirup siga kuring.